Kemana si bapaknya? Ulah nih hayang ngobrol kieu. Pada tadi ningali tetangga nih asa resep gitu kumahanya. Sasai nama suka di taman si bapak teh. Tapi di mananya ieu teh acan ieu ningal ka mana si bapak? Itu si bapak teh aya ningal bab. Apa? Bar. Kan dia sakedap aya carita. Sok ka dia salika di dia Pak. Ya naon ieu teh? Nih hayang ngobrol bapak. Mun serius kieu manehna. Aya carita bapak, teh abi teh ningali tetangga nih asal resep gitu bapak. Emas teh reuncem sagala rupa bapak. Nih asa abi teh kabita. Aya salaki abi ku kieu kumaha bapak hayang abi teh siga batur. Ari kahayang mah kudu aya, tapi kan urang teh kan sakieu buktina. Pagawean ieu mun aya nu nitah karek gawe nyawayahna we ayeuna mah tarimakeun heula. Da bapak resep ningali batur bapak abi teh kabita pisan bapak. Atuh mun kitu mah jigeulah ya kunaon deui oge lah. Bapak meuni kitu da abi teh satia bapak ti leuletik nepi ka kolot kieu teh urang teh duduaan jeung bapak ayeuna semoga budak dia banyak kudu cerai ya alim abi mah. Atuh pokona mah ayeuna mah kieu we didinya jalani heula kehidupan urang. Jalani nikmati syukuri. Najan salaki penghasilan 1.000-2.000 perak oge kudu disyukuri mah insyaallah bakal karaos nikmat. Oh nya kudu kitu bapak. Nya Pak tuh abi ngantosan lah bapak betul susuganan ke mah ka payuna bapaknya urang teh. Disabar we mudah-mudahan ka payuna anu warang. Amin bapak. Gaji hageung amin bapak. Didinya kahoyong segala rupi emas runcung. Amin. KPC. Da abi mah bapak ningali karunya barudak bapak kumaha barudak kabalangsa kok. Doa dah we nya. Doakeun. Amin bapak mudah-mudahan ya Pak. Doakeun nya. Nya sok.